sengketa di tanah pemerintah itu. Daek teu daek mesin walaupun tapi eta teh da memoda jelema teh. Di nu ngabangun itu ya mah maehna. Da hayang boga imah meureun tempat teu boga da mahal. Di Bekasi mah baru tempat geus. Akhirna mah tanah eta we. Tanah pemerintah dibangun. Siga nu hayeuna tah nu di ya kan nu tanah PJKA di Bararangun suatu saat mah ge dibongkar lah. Tidak mau. Nu di mana? Nu made nu di Jalan Cijakar ka ditu, Jalan Cijakar Babakan Bandung ka ditu nu ka anu rek Ranji. Mun anu eta teh jalan-jalan tanah PJK tanah pemerintah. Oh, bade kitu sarua eta teh sarua mah teh suatu saat ku arek di trackkeun dua mah nya ku nu boga meureun di kumaha we lah kitu digeuna. Bongkar. Komo lamun aya teh aya kajadian naon misalkeun tamu dari Ramayana, tamu dari Pasar Gudang, mana tanah PJK. Heeh. Lamun aya kajadian naon misalkeun kahuruan ada keda eta naon we soalnya ieu ngaganggu biang kerokna misalkeun di Ramayana.